Nih asapa kieu euy. Atuh kieu mah meureunnan maka ciri meureunnan. Dah pindah. Dah aing teu boga duitnya. Pinjem bae kitu euy ka aplikasi. Mumpung aya 5 ya 5 aplikasi ya. Sugan we tembus 5 juta gitu nya. Keun bae lah teu kabayaran ge lah. Wah mantap rugi iya. Ya babari mah ya. Tinggal foto selfie hungkul, KTP langsung cair. Menang duit tiis. Babari ya, langsung cair ayeuna ge ya. Woi, keur naon mah di dieu sorangan geus teu boga dulur we. Gampang dulur mah kage nyampeurkeun sorangan. Nyamperkeun sorangan. Nya heuh, aya geus loba duit mah. Tapi dah kitu nama. Bener eta teh omongan teh. Eta keur naon? Ya biasa tinggal ya tuh ya kage cair kedeung deui tuh. Alah sia. Pinjaman online. Nya heueuh. Ieu tong ditumanan kos kitu. Emang kunaon? Hah? Emang kunaon? Yang diudak jurig penjol maneh. Penjol. Kuluna penjol gitu. Heueuh ya. Deh, percaya kan? Gituan teh. Percaya kan kos kitu. Ye, teu percaya, bisa teu percaya he gue sabodo lah aing sieun aing sieun. Wah, ingat teh sieun kos kitu mah. Mangkat coba. Awas ya mun butuh duit ka urang nginjem duit mau diberek ku aing mah. Tingalikeun we mun geus cair ya, tingalikeun. Geus lah. Sorangan ning sepi kieu nya. Heuh, baik ah. Tembus oge euy. Lumayan ya gope. Jadi sukan ku aing cokot ah langsung. Cair. Kamanya podenya. Oh, udah kasih yang boga hutang. Urang-urang tagih ah. Diulah hutangna barang, nginjem 100 setiap amprok lah. Pusing 100 ge lain beureunan. Bisa baru jadi 1 juta. Tagih orang pokoknya tayang nyawa babaturan oge dari hutang mah penting kata mah. Tagih ku yang sieun ah. Tagih kudu dulu. Tak geningan aja lemak Naon cut? Mana boga hutang pelaku teh inget pohonan. Nya kalem tuh euy, kalem. Kayaknya dibayar dah, kalem we heula. Kalem. Iraha. Kayak sukan pake tol lah, urang menang duit. Ah, mana melila wae, poer deh. Pokona kalem we, kayak sukan urang menang duit. Kayak dibayar ka maneh. Kalem. Sukan we, kambar ge sukan wae. Kan urang mah can aya mah can aya duitna, kalem we. Kayak sukan ge menang duit. Ih, sama. Ayo mangkat lah. Menang satu. Di mana nya? Asa beda tempatnya serem kieu. Naon nya tanya? Di mana sih ya Ih. Eta naon nu bodas-bodas ngadeukeutan. Tuh nyampeurkeun ka dieu Ini mana kunaon putut cut? Mana rang cut? Teu dahar peureung nya. Iya nya nu sok pinjaman duit ke aplikasinya. Kebiasaan dia pinjaman duit ke aplikasi. Aing teh jadi pinjol.
tiga kali jerigan gimana gitu gitu mah atasan atuh Awas ya lamun sekali kali nginjeman duit sepuguk itu, wai disingsieunan saumur hirup. mah kapok mas kayak ini mah kapok mah kapok Astagfirullah. Aslina tadi dijug-jugan ku jurig pinjal kapok emang nginjem dia buset hapus terjadi orang terjadi minjem kapok Ngecan, sok ya action. kalau mangkat awas saya nyamun minta duit ke orang mau diberek paling sia tunggu aduh